Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pengarang kitab pasti bakal ngawitan tulisanana ku lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nya kitu deui Imam Abu Lais Samarqandi, namina nyaeta Syekh Nasr ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Ibrahim al-Hanafiyu, anu madhabna Imam Hanafi. Hapunten kamari sim abdi lepat nyarios, kamari sim abdi nyarioskeun bahwa Imam Abu Lais madhabna Imam Syafi'i, lepat nyarioskeun anu leres mah Imam Abu Lais teh madhabna madhab Imam Hanafi rahimahumullahu ta'ala anhu. Saterasna ieu kalimah bismillah teh disyarahan, dijelaskeun ku pengarang kitab Qatrul Ghais nyaeta Syekh Muhammad Nawawi ibni Umar ibni Arabi nafa'allahu bihi wa bi'ulumihil muslimina amin. Saur Syekh Nawawi, fasmul jalalati ari ismul jalalah. Ismul jalalah teh lafaz Allah, nami Allah, nyaeta nami anu menunjukkan keagungan Allah. Lafdul jalalah teh laisa bimustaqin, lain isim mustaq. Naon ari isim mustaq teh? Saur ulama ahli nahu, huwa ma ukhidha min ghairihi wa dalla ala syai'in mausufin bisifatin. Ari isim mustaq teh nyaeta isim anu diambil dari kata anu lain sareng nunjukkeun sesuatu anu disifati ku sifat tertentu. Etalah isim mustaq numutkeun ulama ahli nahwu. Singkat nama, lafaz Allah teh bukan kata anu diambil dari kata lain, berarti lawana tina isim mustaq teh nyaeta isim jamid. Naon ari isim jamid? Saur ulama ahli nahwu, al ismul jamidu huwa ma lam yukhadu min ghairihi, nyaeta isim anu henteu diambil tina anu lainna. Wala bimanqulin, sareng ari ismul jalalah teh lain isim manqul. Aya deui ngaranna isim manqul. Naon cenah isim manqul teh? Bisaan Kang Al-Fajri mah request maca kitab teh nu hese. Kang Herman mun bisa cenah macakeun Qatrul Ghais. Heuh, puguh hese ngaji kitab Qatrul Ghais teh. Nya ge kitabna ipis tapi seukeut, aduh. Tapi mudah-mudahan we urang sarerea diberikan kemudahan ku Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang Qatrul Ghais itu sangatlah penting untuk dipelajari sebab ia mengandung ilmu-ilmu tauhid. Selain eta cenah Kang Al-Fajri lamun tamat cenah maca Qatrul Ghais arek diajak umroh cenah Kang Herman ku Kang Al-Fajri. Sugan we atuh beneran. Cek Kang Al-Fajri teh kahayangna ngomong kitu ge henteu cenah. Atuh kan biasana ge lamun konser dangdut rek aya nu request lagu dangdut sok nyawer biasana ge atuh piraku request kita beueuh nu nyawer. Bohong kita Kang Al-Fajri lah, ulah dianggap heureuy. Nah, etalah keistimewaan lafaz Allah, lafzul jalalah.
Lain isim mustaq oge lain isim manqul. Isim manqul teh isim tina pindahan kata lain. Seperti nami Kang Al-Fajri. Sebenarnya eta lain nama orang, tapi nama waktu, nyata waktu fajar, waktu terbit fajar. Nah sigana Kang Al-Fajri dilahirkeunana pas terbit fajar. Diberilah nama ke orang tuana Al-Fajri. Nah semacam gitu eta isim manqul. Lawan katana isim manqul aya isim murtajal. Sakumaha dina alfiah geni. Mun teu salah kieu istilahna paroho ngaji alfiah teh. Wa minhu manqulun kafadlin wa asad wa durtijalin kasu'ada wa udad. Sakitu-kitu napal ge. Sugan bener deui. Wa alfihi sareng ari alif lam anu aya dina lafaz Allah zaidatun eta teh tambahan lazimatun anu tetep kudu aya dina eta lafaz. Lalit ta'rifi alif lam dina lafaz Allah lain alif lam ta'rif. Alif lam naon atuh? Bal wudi'a kadzalika akan tetapi ditentukan bentuk kalimatnya seperti itu Allah. Jadi ari dina tata bahasa Arab mah dina ilmu nahwu mah alif lam ge rupa-rupa. Aya alif lam ta'rif kabagi deui aya ta'rif lil jinsi, aya ta'rif lil ahdi. Ta'rif lil jinsi kabagi deui aya ta'rif al haqiqah, aya ta'rif istighraq ala. Geus lah pokona memetakan arah rembung ngaji nu kitu teh dajuat. Komo geus kabelit jeung hutang mah malah mal tamat pokona ngaji nu kitu. Wa huwa ari lafaz Allah ismun eta teh isim atanapi nama jami'un anu ngumpulkeun anu ngahimpun li jami'i asma'illahil husna anu ngumpulkeun semua nami-nami Allah anu sararae wa sifatihil ulya sareng anu ngumpulkeun sifat-sifat Allah anu maha luhur. Geus bagi orang-orang nu teu ngaji ilmu nahwu mah atawa nu pohoan wae ngaji ilmu nahuna ingetkeun ieu bae bahwa lafaz Allah teh adalah nami yang mengumpulkan yang menghimpun seluruh nami-nami Allah anu sararae sareng ngumpulkeun sifat-sifat Allah anu sangat mulia sangat luhur. War-Rahmanu sareng ari makna ar-rahmat kasirur rahmati nyaeta Allah anu seueur masihan rahmat bin ni'ami aldimati berupa pemberian nikmat-nikmat anu ararageun. War-Rahimu sareng ari lafaz rahim kasirur rahmati anu seueur masihan rahmat bin ni'amis shaghirati dengan cara memberikan nikmat-nikmat anu alit. Janten Allah teh anu masihan rupa-rupa nikmat anu ageng sareng nikmat anu aralit. Aya oge ulama dina kitab sejen mah ngajelaskeun Allah teh anu masihan nikmat ageng di dunia. Nah sebab di dunia mah rek kafir, rek muslim, rek hewan, rek naon baik kabeh kabagian rahmat Allah, kabeh kabagian nikmat Allah. Sedengkeun ari makna ar-rahim nyaeta Allah anu masihan nikmat alit di akhirat. Nah sebabna disebut nikmat alit sebab jalma kafir moal kabagian nikmat Allah di akhirat. Seluruh nikmat Allah bakal dilimpahkeun ka jalma mukmin engke
di surgana Allah yakni di akhirat. Saterasna naon atuh hikmahna dina lafaz bismillah Allah nganggo nami Ar-Rahman sareng Ar-Rahim, padahal kan nami Allah teh banyak, tapi kunaon dina ieu bismillah digunakeun nami Allah Ar-Rahman sareng Ar-Rahim. Sugan henteu Ar-Razzaq Bismillahirrahmanirrazaq misalnya henteu. Naon hikmahna? Wa takhsisut tasmiyat dihususkeunana kalimah bismillah bihadhil asma'i ku ieu nami Ar-Rahman sareng Ar-Rahim teh liya'lamal 'arifu nyaeta supaya jalma-jalma mengetahui meyakini annal mustahiqqa bi ayyusta'ana bihi fi jami'il umuri bahwa anu berhak disuhunkeun pertolonganana dina segala urusan huwal ma'budu nyaeta Allah anu berhak disembah al-haqiqiyu secara hakikat. Tidak ada yang berhak disembah secara hakiki selain Allah. Henteu aya anu pantes disuhunkeun pertulunganana kecuali Allah anu berhak disembah secara hakiki. Mu'tin ni'ami kulliha sareng Allah oge anu memberikan kenikmatan-kenikmatan seluruhna. Jaliliha wa haqiriha dimimiti kenikmatan anu besar sareng kenikmatan-kenikmatan anu arali. Eta semua kenikmatan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah secara hakiki. Salajengna kunaon atuh pengarang ieu kitab ngawitan tulisanana ku kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Saur Syekh Nawawi wa innama iftatahal musannifu kitabahu sareng ari pastina pengarang ieu kitabnya eta Abu Lais ngawitan kitabna hadzal basmalati ku kalimah bismillahirrahmanirrahim iqtidaan bil kutubi samawiyat nyaeta mengikuti nurutan karena kitab-kitab samawi seperti Al-Quran kan setiap surat semua diawali bismillah kecuali dina surat Baroah atau di surat Taubah. Selain tieta wa amalan bil ahadisil marwiyati oge pengarang kitab ngawitan kitabna ku tulisan bismillahirrahmanirrahim nyaeta ngamalkeun kana hadis-hadis anu parantos diriwayatkeun. Mana hadisna? Kama ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam seperti anu parantos diriwayatkeun ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sanyanyana Kangjeng Nabi parantos ngadauh idza katabal abdu bismillahirrahmanirrahim di mana-mana nuliskeun hiji jalma kana bismillahirrahmanirrahim fil lauhi dina papan au fi kitabin atawa dina buku fa innahu maka sanyana eta kalakuan taktubu lahul malaikatul ajra maka malaikat akan mencatat pikeun eta si jalma kana pahala. Jadi nuliskeun bismillah baik dina papan bor dina papan naon wae anu sakira-kira henteu hina itu teh meunang pahala komo dina kitab mah kudu dimimitian ku bismillah sebab berpahala.
wa tastaghfiru lahu sareng para malaikat memohonkan ampun pikeun jalma anu nuliskeun bismillah tina papan atawa tina buku teh madama dzalikal ismu selama eta isim atawa nami Allah fil lauhi awil kitabi fil lauhi awil kitabi masih kene aya dina papan atawa dina buku. Tuh matakan lamun urang nuliskeun kitab pek dimimitian ku bismillah selama eta kitab aya keneh maka malaikat moal eureun-eureun nyuhunkeun ampunan ka urang. Nya kitu deui ieu kitab dikawitan ku pengarangna ku bismillah, mudah-mudahan pahalana sing tetep ngocor salamina ka pengarang ieu kitab oge pamudah-mudahan pahalana sing ngocor ka urang sadayana baik anu macakeun sareng anu ngupingkeunana amin ya rabbal alamin wallahu a'lamu bissawab.